malaikat emang tadi temilu kula nundutan tan batak sok kajinan nundutan ka bawah ka ditu guys budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan sanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren malaikat dia saya ya tuh nyaho ke malaikat buku ya imah kula dek ka mana kan di ringkus iya dek di karena rakakan lah iya abah iya emak kuna nih maka diringkus bah mak kredit ya cek malaikat ayo sih sa kula anakna paling bisa teger kipan kula mas santri di pasantren ku abah nuantak kula bisa maca Quran ngahatikan Quran itu tenang sabab ya nggak biayaan majeng abah sedangkan Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yukotilu payuk talu sahih di abah kula ieu kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener aja coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu teu arti kula mah kajen gogo mage deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi begitu datang ka nya mana emang ngabas ya ieu tah ieu geus kasorgakeun Masya Allah ayo keur carita ya kafir Mekah kupar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kangjeng Nabi di samping embung lain gak sakadar embung tetapi nyana teh nantangan lain sakadar ku ucap ku tingkah jeung pagawean dianiaya sahabat-sahabat dianiaya nu diseret mah nu dipasung mah nu ditubles mah geus macem-macem mengarah ka Kangjeng Nabi lain bantrak-bantrakeun weuy kupar Mekah teh kejam luar biasa tiap hari kadenge sahabat anu ditublas nu dianiaya paeh dan lain sebagainya nu seret woi mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu nyalametkeun agama kudu kumaha lain mundur mukminin teh malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas dah Kangjeng Nabi terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kangjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ka Kangjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kangjeng Nabi Abu Jahal nyarita sanu bisa mahulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu digikeun deui ayo geura lain lalawara ancaman teh nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae pendek ka karakter ditanya encan naon aduh cenah aing teu ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge tuh kabelah dieuna geus nararanya aya anu sinis haju dilawan ya tuh ulah aya nu nyiduhan antapkeun yen perkumpulan muludan endahan teu didukung kajen muludan sorangan nu ngadukung nya na mudu sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka cek masyarakat jeung saya teh sorangan ja assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka cek masyarakat weh mah Bekasi meureun tah mah kumaha aing we mirobis samai assalamualaikum jaya 2 cenah sorana
sorangan tuanin kiai teh kos kitu tah dele Kangjeng Nabi baheula perjuanganna Masya Allah nu mantap Kangjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai Rasul Allah pindah agama tina agama jahil ka agama anu lurus syaratal mustaqim Islam inna dina indallah Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut henteu iman ka Allah di akhirat bakal dibere kanyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetep bae lah Muhammad macem-macem segala surga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nu paeh udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula ge mun nya ge aya surga aya neraka saurang bae anu hudang jauh mad ngomong teh sok macem-macem segala surga segala neraka padahal nya geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga keyakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae kos gitulah jelema anu berbangga diri jelema anu ego kos gitu tetap teiman ku teiman anu mantap ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geges muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantap biasa-biasa bae nusok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makhorijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaanana ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin wahai ieu taukid ieu ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga ieu taukidna teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheuh nya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa mah nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia sia ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok hah mengarah ke bapak omongan ku bapak di pondok jak papana le sia di dieu bae ngomong panaing ditahan pondok ka sia sok ngajungkalkeun aing ka neraka sia panaing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh kan kurang kumaha kiai nyampeikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu man salaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu payutalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna mang
kacau sih ulah sembarangan ngeunana ngomong neraka ya mah urusan anak siapa bae abah kiri emang nitah ka kula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren ke salawiyah emang salah tuh ente ngan niatna kurang murni nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian eta kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah unsur dunia ai sakola mah ieu sakola naon SD hayang naon meunang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lumun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres tapi coba masantren ceng siapa masantren naon sanu diarah ijazah kiai na gitu gablegon main bere ijazah di mana tuh Aisyah deuk harapan naon Allah we wali mah budak ya Allah doang harapan dunia Aisyah cengkel lamun geus balik masantren bakal kumaha ji kudu mikiran aing lain kitu jaing mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan henteu naon henteu ngapusingan ka aing sia bae urusan itu santri mah pinter pan ngomong lain panu sakola mah atuh kaditunakan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal lokos kitu mah kecil ayeuna kula mah urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mah negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan Aisyah bisa mah nya sakola jangan bangun negara ikhlas atuh baik bae ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun dilempengkeun mantap nya mah kawin ge tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres sakit salah tante saya ngomong aya keur carita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhatabna sangat inkar keinkaranana mukhatab munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknun geus teh kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae koma Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtungna Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus make sa'nya na eta bagus mun masih kena ingkar oh mahnya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah ku aing mah geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaimun teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaimun sanya lagi langsung wajib tadi taukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaimun wah poharanya sepan teman kos cintaan geser Pak Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwiti na ngomong ah masa sih
tendelan taukid, sesungguhnya aku cinta pada, make sesungguhnya. Wah, yang bener sih. Kos itu aya kene nyela teh semunang tangan berarti ingkar kan. Serwiti, dengarkan baik-baik. Pencerongkan matamu. Waduh, make pencerongkan segala. Sesungguhnya aku ini benar-benar, make benar-benar cinta padamu. Di hatiku ada bibirmu. Bu pohara jasa paneta. Eta ngaranna mukhatab munkir. Tuh, ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy ingkar, tahap keingkaranna pohara jasa. Woi, taukidna pohara. Moal sambarangan Al-Qur'an mah lamun mukhatabna henteu munkir. Moal kudu ditaukidan. Tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederet adalah pohara jasa inkarna lain sakadar inkar, tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi, mengarahkan penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi. Maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at. Ya Allah ya Rabbi, senyaknyana ma kiamat, ma ganjaran, ma siksaan, ma penganiayaan di akhirat, lat yakin bakal datang jasa. Tuh make taukid pohara jasa. Masya Allah, lamun bahasa laat eta sok digunakan kada janji. Ai janji mah berarti karena kesenangan sorga, tapi nu dimaksud di dia lain janji. Nu dimaksud nama wa'id dia adalah ancaman, sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhatab anu munkir, tapi make bahasana pakai bahasa wa'du, digeclekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin. Ieu geus pohara jasa rahasia. Iyalah Al-Qur'an, hese Al-Qur'an mah diterjemahkeun sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana. Mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae. Tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit. Modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masiksa kiamat lah bakal datang, yakin bakal datang. Mang deui. Bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy, dibejakeun ku Kangjeng Nabi. Wahai kufar Quraisy, maneh ku kaula didakwahan tetep bae inkar. Nah, dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi. Innama sanyanjana kiamat. Geus aya dihareupeun bakal datang siksa, geus aya dihareupeun bakal datang. Wa ma antum bimujizin. Teu aya anjeun kabeh bakal potong, bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa. Bahasa lagi make taukid, lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran, bahwa kaulah sebagai utusan Allah, awas kiamat sakedeung deui bakal datang, siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat. Selamat anu pot tina siksaan Allah, bakal kena siksaan kabeh. Siksaan siapa? Cak Allah terus gitu. Cak Kanjeng Nabi. Masya Allah. Namantakul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah. Ya kaum, hei kaum kaulah, para kafirin, lamun geus tengah daya jeung tengah jeding, ceuli aranjeun kabeh gas. Ayeuna mah i'malu, sok magawe maneh sakadaek maneh kamu, ala makanatikum. Sakawasa anjeun sok silakan. Eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh. Aya geus tengah denge jeung tengah jeding mah sok sakadaek maneh pagawean teh. Pagawe ku anjeun teh sakawa samane ini ambil kaula ge dek migawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran
jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula kaula ge tetep bae tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing. Kesurangan nasehatan ke anak sekali dibere nasihat tetap baik tenarima, 2 kali tenarima, 3 kali tenarima ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabolo sia geus hayok sakayang sia kadang ku jadi sia anak-anak kos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sekali masih kene 2 kali masih kene 3 kali sia bisa maja utama gas kuari mah sabolo sia sakadek sia gas os kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah lain kitu eta teh sing hada aya ancaman berarti ayo sia ayo geus sakadek sia awas di akhirat aya di tahir awas ya koy hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon dah mencet kebo itu kos kitu lalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia di naon deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sahampura tah lamun hampura kakara itu ancaman ngaranna awas ya sekali geus 2 kali geus 3 kali sia ayo teruskan terus urang ka budake kos kitu sia main panggal bae eureun sakali ku aing teu eureun 2 kali teu eureun sia mah saya teu jadi eureun terusan ayo geura main panggal ayo teruskan terus lompat kaya budake lompat weh cenah abah kos kitu amat sih lompat budake titah terus badak mah terus eta terusna bahasana kos gitu sih henteu kieu ayo teruskeun coba ge abah neulekeun atunya da terus atuh bae lain ayo geura terus ayo coba terus kos kitu amat abah eta ieu sarua jadi berarti ieu teh ya ngaranna amr ieu malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh li tahdid mubalaghah tahdid berarti kan iya ngagisek tina aslina majaz pohara Al-Quran nyungkun terus cakang jeung Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus nah anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelema anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat dar tuh dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mukminin desa kubur ieu ge akibatud dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kukumpulan gua kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannada kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu yeuh engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge we kumaha eta gua nyare dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kukumpulan Yahudi itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun tak lamun dengan teh di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi cek teh dongeng tata di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos kieu ainun teu kumpul moal bisa nyana kukumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang adu kotok di ditu ge adu kotok di babawa ku nyana pale gitu kudu bener di ditu kayak gitu jeung tukang gaple deh wow balak gendep ditarang gula deng waduh bakal ngahiji tukang gapleh jeung tukang gapleh deui tukang ngadu kotok jeung tukang ngadu kotok deui tukang mabok jeung tukang mabok deui
nggak hiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deui ngahariji bae Masya Allah indah jasa nginaheun ke ngahiji saya ke mana dek ngahiji ka ditu jeung kiai emang saya sok ngaji oh sok kiai wahun nyaho dipugus ya ke nyaho aing nyaho teu pugus ya gaji sabar tahun tilu tahun wahun ke aing mah wahun jeung tukang uduk atuh sia ke ngahijina jeung tukang uduk ke di ditu nanti ngahiji ke di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jak kadenge cenah kiai ai jeung kiai na wahun teu atuh ke di akhirat tak atuh makanya manggihan wahun oh jeung tukang sate Lu di luar teh sial amat memang siapa sial waduh sudah dipuatin ke masjid saya tetep muat alasan kok itu mah beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasanana bocor lamun ka majelis kafe mah tuh mal muat mantak ulama di luar sia nu mantak di luar kunaon teu muat majelisna bener tapi kan aya lain kitu sia nu mantak di luar kunaon kalau ngomong mengaji ge asal kadeuleu bae lanan pipilipidan atuh di akhirat teh ge pipilipidan atuh percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam iman sabar engke bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke dibere akibat terpuji di akhirat anu iman jeung nu kupur bakal kayahoan nu bener nahnu amantu kaula apa maneh ke bakal kayahoan kos kumaha si kayahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimun moal bahagia jelema nu zalim teh hatina kalalapir moal bahagia berarti moal ka sorga jelema kafir moal ka sorga deuleukeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakahayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam moal bahagia kan mantap urang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati orang timimiti lahir lingkungan keluarga orang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu matak teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah hehe Muhammadiyah ngabidah-bidah geus bade mamaneh bae atuh cekelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sababna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nyana di muludan minimal menang berkat atuh nyana gitu bae sih hese-hese cak Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dieu Muhammadiyah ondo ieu mah tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos kararinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana anu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh si mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadaengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji pudoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh Masya Allah ulah sampai ke di bloon-bloon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil
gede setik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan tadi diantarkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran besi mere uang bensin uang minyak bu aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia padahal diantarkeun henteu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede setik nyaho kebelah ditu nah hayang sorangan mak kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kaharep lah heses ya nu geus santri kos kararitu kunaon kitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah mah kos kitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah ku ade sugih teu ulah ngomong kos kitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon tah abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan sahanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren je malaikat ya saya ya tuh nyaho cek malaikat buku ya imah bakula imah kula dek ka mana keur diringkus ya dek dikarenarakakeun lah iya abah ieu emak kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit ya kela cek malaikat aya sisa kula anakna pan ieu bisa tegerkepan kula mah santri di pasantreun ku abah nu maca kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahi dia abah kula ieu kredit mah kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul ngagusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah Gusti Allah coba periksa teman-teman budak bener tante mas antren periksa ke malaikat bener aja coba eta dek pertanggung jawabkan kula dek kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta tak ucapan eta dek kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu teu arti kula mah kajian gogo mage dek bentak pertanggung jawaban ka Kangjeng Nabi. Begitu datang kayaknya mana emang abas ya iya tanya nges kasorgakeun Masya Allah je sambarangan coba nu sakola mah iya saya abah iya emak iya kudu diringkus atuh kredit saya anak sia keur mah santren teh henteu sia digawe di mana PNS aju pugu di kieu jeung atut kula sareng ja tanda tangan sarua lah geus ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet indung bapa salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha eta eta tatangga ijeh Haji Udin ji ieu ka mana atuh ieu diringkus kieu ieu tetangga ke Gusti ieu ulah kudu dikanarakakeun ulah ih atuh panjenengan loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapaatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab ba Kangjeng Nabi ayo matak deukeut kiai mah tilok sarala teh mah ngandalkeun kiai bae Masya Allah innahu la yuflihu zalimun sanyanya kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir magas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosaan diperhitungkeun komo lamun menang sapaatil uzmati Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa
ieu nu mantak urang ngaharepkeun ge Safatul Uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandelkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandalkeun puasa atupan urang mah asar ponteng suri sakumaha deuk dagang ieu nu pake adel di akhirat moal bisa moal ponteng suri Masya Allah bahkan ti memeh puasa geus disiapkeun pada tah pohara jasa atupan ndek jadi andalan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pake anda ikir carita andalan bae kelanan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae ta ieu iwal ti urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna aya 70 jelema anu dibere SK ku Gusti Allah sorga tanpa dihisab saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui nu 70 na tidak 70 saurangna 70 kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah waka ka sorga heulanan teangan heula murid ta eta kaos kitu dadang mantep kiai mah pandeuri sabarwa ka sorgana pandeuri muridna heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang tetap nungguan pamimpinnya nage sarua bae sebab teu nyaho jalan pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah salatna rajin puasana rajin zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah salat teh kurang konsentrasi jatuh wauh asa teu dileukeun ku Allah urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga dariuk ribuan murid di dinya teh nyana nanya aya ira dibuka nungguan kiai cek teh heulanan darariuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nungguan kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun barang geus 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus ka salaloga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana menundutan batu asup ka surga jana nundutan blon teh budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas nundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus atuh nyana waktu batur arasup nyana pas nundutan hudang-hudang lawang sorga ditutupeun deui kaget break nyana hudang aya naon eta ye cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu kula nundutan tan batak nu sok kajina nundutan ka bawah ka ditu